Bismillahirrahmanirrahim. Ngajengkeun kana cariyosan anu katunda. Alhamdulillah dina video satajan anu ieu parantos beres nyarioskeun rukun Islam sareng rukun iman. Ayeuna dilajengkeun ieu ke musannif Syekh Salim, aosan Syekh Salim, kajian Syekh Salim, mauidhah Syekh Salim sareng mauidhah anu di dawuhkeun ku Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Pangna ieu Syekh mayunkeun kana nyarioskeun rukun Islam sareng rukun iman teu aya sanes karena saenyana dina rukun Islam sareng rukun iman teh eta ageung pisan, seueur pisan tumibana, seueur pisan manfaatna, sareng seueur anu mariyogikeun kana penjelasan rukun Islam sareng rukun iman. Naon sababna? Sabab rukun Islam sareng rukun iman mah ngawangku kana sakabeh, mencakup kana sakabeh perbuatan ibadah, padamelan ibadah anu dohir sareng anu batin. Otak penting pisan kanggo kaum muslimin muslimat uninga kana rukun-rukun Islam sareng rukun-rukun iman. Naon sababna? Sabab rukun Islam sareng rukun iman teh mencakup kana sakabeh perbuatan ibadah dohir sareng ibadah anu batin. Anu dohir ibadah anu dilaksanakeun ku anggota badan, anu batin mangrupakeun mangsa i'tiqad, ma'rifat, keimanan sareng keyakinan anu mantap anu pasti. Karena moal ditampi amal-amalan hiji jalma lamun teu didasari ku hukum Islam. Sakali deui moal ditampi amaliyah ubudiyahna hiji jalma saha bae di mana bae ngalaksanakeun kasaean tulung pinulung, ngalaksanakeun ibadah tanpa didasari ku hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala moal nampi kana ibadahna non muslim matak penting lebet heula kana agama Islam terus nganyahoankeun kana rukun-rukun Islam ieu kange non muslim kanggo turunan muslim nya penting nganyahoankeun kana rukun-rukun Islam sareng rukun-rukun iman. Ngalaksanakeun ibadah moal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala lamun manehna can lebet kana agama Islam. Lebet kana agama Islam moal ditampi ibadahna lamun teu iman kana pangkat kapangeranan Gusti Allah, kana sifat wujudna Gusti Allah, teu percaya kana sifat wujudna Gusti Allah otomatis teu percaya kana sifat wujudna Gusti Allah otomatis moal ditarima Islamna teu sah imanna sareng moal ditampi amaliyah ubudiyahna. Otak penting. Wede ieu Syekh Salim sinareng Syekh Imam Nawawi tong namayunkeun kana pembahasan rukun Islam sinareng rukun iman teh karena saenyana rukun Islam sinareng rukun iman teh eta ageung pisan tumibana, seueur pisan kaanggona, seueur pisan manfaatna, penting pisan di pahamna. Sarengna deui rukun Islam sareng rukun iman teh eta ngawengku kana sakabeh amaliyah ubudiyah, mencakup kana sakabeh amaliyah ubudiyah anu dohir sareng anu batin. Batak pembahasan dina video satajan anu ieu penting pisan ka sakabeh, diwajibkeun ku hukum syara ka sakabeh jalma anu tos mukallaf nganyahoankeun kana sifat-sifat anu wajib di Gusti Allah. Nyaeta supados ma'rifat nganyahoankeun kana sifat anu wajib di Gusti Allah. Pembahasanna atos diwajibkeun mengetahui ka jalma-jalma anu tos mukallaf teh
karena sifat-sifat anu mustahil di Gusti Allah sinareng anu menang di Gusti Allah penting pisan wajib. Qala Jufriun ngadawuh Syekh Jufri wa yaqabahu bil aqili ay yus'ala an arkanil islami wal imani fala yaruddu jawaban wa huwa yaz'amu annahu muslimun wa mu'minun. Syekh Jufri ngadawuh goreng kacida awon lamun jalma anu gaduh akal tos mukallaf lamun ditanya rukun Islam sinareng rukun iman teu tiasa ngajawab. Ari manehanana ngaku orang muslim sareng mukmin, tapi kenyataanana nalika aya nu naroskeun rukun Islam teh sabaraha, rukun iman teh sabaraha, aya sabaraha hiji gitu. Rukun Islam teh naon bae, rukun iman teh kumaha bae. Teu tiasa ngajawab awon kacida. Matak penting nganyahoankeun kana rukun Islam sinareng rukun iman. Kanggo orang-orang Islamnya anu mengakui kana agama Islam. Itu pantas pengakuan agama Islam nalika ditaros rukun Islam sinareng rukun iman teu tiasa ngajawab awonnya awon kacida. Tah ieu rukun Islam sinareng rukun iman teh wa huwa ma'khudun min hadis Sayyidina Jibril alaihi salam. Eta kenging nyandak tina hadis Sayyidina Jibril alaihi salam kama fi arba'in lin Nawawi sapertoskeun dina kitab Arba'in Nawawi. Ngadawuh ieu Syekh Imam Nawawi rahimahumullah wa ta'ala an Umar radhiyallahu anhu. Ieu hadis teh dicarioskeunana ku Sayyidina Umar, tampi ti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qala ngadawuh Sayyidina Umar dina hiji waktos ieu Sayyidina Umar teh kaula teh nuju calik di caket Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina hiji waktu Sayyidina Umar sareng sahabat-sahabat anu sanes nuju calik di caket Kangjeng Rasul ngariung sareng sahabat-sahabatna anu sanes. Dina hiji poe kacarioskeun dina hiji poe kadongkapan hiji jalmi hiji pameget sadi dalabayubo anu banget bodas siaban acukna sadi dusawadi sya'rin banget hideung rambutna janten nganggo acuk bodas rambutna hideung meles. Eta pameget anu dongkapna layur alaihi asara safari tapi teu katingali eta si pameget teh tapak mapahna teu aya tapakan dina taneuh teh wala ya'rifuhu minna ahadun sareng teu aya nu uninya saurang oge ti riungan eta teh. Sayyidina Umar teh terang para sahabat-sahabat anu sanes teh terang saurang oge nu kasaha eta pameget teh dongkap eta pameget teh sehingga calik eta pameget teh di caket Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teras eta si pameget teh paas nada rukbataihi ngadeukeutkeun eta si pameget teh kana tuurna ila rukbataihi kana tuurna Kangjeng Nabi Muhammad diatelkeun tingkahna eta si pameget teh. Teras eta si pameget teh wawadu angkafaihi alafadaihi nyimpen dua pananganana dua tapak pananganana dua telapak pananganana disimpen dina luhureun pingpingna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu nuju calik janten papayun-payun. Teras ngadawuh eta si pameget teh nyarios naros ka Kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Muhammad coba carioskeun ku anjeun ka kaula tina agama Islam naon bae cenah kumaha ari agama Islam teh. Ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu sholata wa tu'ti zakata wa tasumu ramadhana wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Tur Kanjeng Rasul teh ari Islam teh nyaeta nekadkeun anjeun sanyanyana tingkah kalakuan la ilaha teu aya pangeran anu wajib disembah anu wajib diibadahan illallahu angin Gusti Allah wa anna muhammadar rasulullah jeung sanyana
Nabi Muhammad eta utusan Allah. Terus ngalaksanakan sholat, terus ngaluarkeun zakat, terus puasa di bulan Ramadan, terus munggah haji ka Baitullah lamun mampu anjeun di perjalananana kangge ngalaksanakeun munggah haji. Saur Kanjeng Rasul teh kitu ka eta pamaget. Yang ngucap eta si pamaget teh, sodakta bener anjeun Muhammad. Para sahabat ngadangukeun termasuk Sayyidina Umar. Fata'ajjabana lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kala raget dan waya dirinya para sahabat termasuk Sayyidina Umar kaget. Anjeunna anu naros eta pamaget teh ka Kanjeng Rasul. Tapi anjeunna anu ngabenerkeun kana cariosan Kanjeng Rasul. Kan naros eta pamaget teh. Coba carioskeun ka kaula rukun Islam teh kumaha? Nyata ari Islam teh anjeun kudu nekatkeun yang sanya tingkah kelakuan saya pangeran anu wajib diibadahan terkecuali Gusti Allah sareng Kangjeng Nabi Muhammad eta utusan Gusti Allah. Saparantos dijawab ku Kanjeng Rasul ku eta pamaget ti walar kumaha benar anjeun benar kan araraneh para sahabat termasuk Sayyidina Umar teh kaget gitu ku kelakuan eta si pamaget teh. Terus narus deui eta si pamaget ka Kanjeng Nabi Muhammad fa akhbirni anil iman. Coba carioskeun ka kaula tina perkawis iman. Kumaha iman teh? Qala ngadawuh Kanjeng Rasul, saur Kanjeng Rasul an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ari iman teh anjeun kudu iman ka Gusti Allah, iman ka para malaikat-malaikat na Gusti Allah, iman kana kitab-kitab na Gusti Allah, iman ka para rasul, iman kana poe akhir sareng iman kana papasten sae na awana eta sadayana paparinti Allah Subhanahu wa taala. Ngawalar deui eta si pamaget teh sodaqta bener anjeun Muhammad. Terus narus deui eta si pamaget ka Kanjeng Rasul, wa akhbirni anil ihsan. Coba carioskeun ka kaula tina perkawis ihsan. Kumaha ari ihsan teh? Qala ngadawuh Kanjeng Rasul, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Saur Kanjeng Rasul, anjeun kudu ibadah ka Gusti Allah kang kaya anjeun teh ningali ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun anjeun teh mampu ngahadirkeun dina hate ka Allah Subhanahu wa taala nya tekadkeun ku anjeun, hadirkeun ku anjeun Allah anu ningali ka anjeun. Dipandang terus anjeun lamun ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Terus naros deui eta pamaget teh ka Kanjeng Rasul, wa akhbirni anis saah. Coba carioskeun ka kaula perkawis kiamah poe akhir. Qala ngadawuh Kanjeng Rasul, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'ili. Henteu aya kemampuan anu ditaros kanggo ngajawab pertanyaan eta. Naon sawabna? Anu naros langkung uninga tinimbang anu ditaros. Enten Kanjeng Rasul percaya ka eta pamaget uninga kapan terjadina eta kiamah. Enten langkung uninga masalah kiamah mah langkung uninga keneh eta pamaget anu naros ka Kanjeng Rasul tibatan Kanjeng Rasul. Oh ya kitu. Naros deui eta pamaget ka Kanjeng Rasul. Wa akhbirni an amaratiha. Coba atuh carioskeun ku anjeun ka kaula kumaha tanda-tandana kiamat teh. Kolangnya ngajawab Kanjeng Rasul, ngadawuh Kanjeng Rasul, antalidal amatu rabbataha. Kayak ciri-cirina kiamah mah di mana-mana amat ngalahirkeun anu janten dununganana, anu ngajantenkeun sayidna. Ciri-cirina kiamah teh kayak di mana-mana anu ngajuru terus anu eta murangkali anu dijurukeun teh nalika tos dewasa janten sayidna. Janten lebih kuasa tinimbang anu ngajurukeun anak. Singkat nama di mana-mana aya kolot, mangga di mana aya budak geus wani marentah kanu jadi kolotna. Di mana geus loba budak wani marentah kanu jadi kolotna. Eta cirina kiamah teh. Di mana-mana geus loba budak anu ngababukeun kolotna. Janten kolotna dititah gitu, titah gawe, titah pangnyeuseuhkeun, titah pangnyangukeun. Wah, titah pangnyapaatkeun anu gitu. Nah, eta kan
anu dijurukeun janten dunungan anu ngajurukeun cirina akhir zaman eta teh geus deukeut gitu kana akhir zaman. Teras we eta si pameget teh mangkat pamitan ka Kanjeng Rasul sareng ka para sahabatna. Saatosna teu aya eta si pameget teras ngadawuh Kanjeng Rasul ka Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manisa ilu?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lamu. Saur Kanjeng Rasul ka Sayyidina Umar, "Hai Umar, nah anjeun uninga saha jalma anu tadi naros teh?" Ngawaleur Sayyidina Umar, "Allah sinareng Rasulna anu uning anu langkung uninga. Kaula mah teu uninga sinareng para rencang-rencang kaula teh anu uninga duka saha eta pameget teh. Pastina Allah sinareng Rasulna anu langkung uninga." Qala ngadawuh Kanjeng Rasul, "Hai Umar, tah ieu nu datang dieu teh fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Hai Umar, tah eta nu datang dieu teh eta teh malaikat Jibril ngadatangan ka anjeun kabeh teras maparinan uninga ka anjeun kabeh secara tidak langsung. Itu anjeun naros teh supados naon, supados anjeun ngadangu kana penjelasan kaula anu nerangkeun rukun Islam sinareng rukun iman. Nah eta supaya anjeun apal kana agama anjeun. Kan nu ngariwayatkeun ieu kana hadis teh rawahu Muslimun, nu ngariwayatkeun kana ieu hadis teh Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sakabkeun heula sakitu kirang sinareng langkung nanyuankeun dihapunten. Leres ieu mangrupikeun hidayah mangrupi ti Allah Subhanahu wa taala, mangrupikeun pitutur tina agama upami lepat mah yakin eta tina kabodohan peribados, mudah-mudahan sing aya tina pangampuran Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu mah cariosan peribados seueur lepatna sakali deui mudah-mudahan sing aya dina pangampuran Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.